Hiji padesaan aya sakumpulan barudak awewe anu kerjajan di warung Ciis. Ciis nah teh menitari iskieu gorengan teh. Ciis ge da enak atuh gorengan menang cucu makna. Isting make abi jadi kutub utara. Nah, si Suti ojo-ojo kanu kutub utara sok tataranya rambung. Nya meni asa teh nyarambung kitu. Nyambung atuh kan jiga sikap si itu tiis. Ni rarungkan si Suti mah. Ah, ming paranas ceuling adengen age. Teu lila ti eta datang Mirna bari ngagugusur uti ka warung Ciis. Kalau udah atuh Mirna da subetengan dua. Kalau dua dan opat mah munding. Astagfirullah, aya naon ieu teh Mirna, Uti meni jiga nu diudak-udak puju di gua maraneh teh. Mirna ningali aya cai dina wadah langsung diinum. Kusabab haus dageus ngebebetot uti bari lempang gancang. Teu apal grace abi gejol dibetot ku si Nyai mah. Alah, nah eta bet diinum. Bae atuh ece da haus tapi nah ieu teh cai teh asa teu ngeunah. Da eta mah cai kokobok ai Nyai. Astagfirullah ece nah teu nyarios ari ece. Bewe Mir minum we mubazir. Geus jempe-jempe urang ka dieu teh rek ngogosip terupdate. Gosip naon? Tadi kan orang teh ngaliwat ka puluhan aneh ini. Terus orang teh ngadangnya udah bikin di keluar kota. Main hamil karek nikah teh aku geus dek ditinggalkeun deui. Teu lila tinu ngagarosip bieu, Jol we datang neng Riri ka warung Ciis bari mawa jualen jang dititipkeun di warung. Jup jelema datang. Ri kumaha salaki geus indit can keluar kota. Alas sia poho maksud cece teh pada nyimpen sebriji di warung cece. Apal ti mana, Cek? Salaki abdi bade keluar kota, pasti ti si Mirnanya. Eueuh meni wanian kitu abong karek nikah. Yeuh, bae salaki abdi keluar kota mah da jang neangan duit daripada didinya neang gosip anyar wae. Yeuh, dangukeun milarian mah salaki lain gosip anyar. Nah meni jadi ribut kieu ieu teh. Baena rame me aya tontoneun. Untung kitu maraneh teh cik gorenganna hiji mumpung rame. Astagfirullah, nah kadon dijadikeun tontonan bubar bisa diamuk ya. Kusabab Ciis ngabubarkeun Mirna jeung Riri teu jadi pareare omongna, tapi Mirna jeung Riri kadon belok ka jalan sepi jang ngabereskeun anu bieu di warung Ciis. Uti jeung Suti ngilu nuturkeun ti tukang. Maneh tong gagabahnya. Lu teh atuh kobore Ciis. Ari maneh lain dipisahkeun tapi ali sok tuluikeun. Didinya anu sok gagabah bari bebeledagan. Eueuh wanian kitu sudah salaki. Tah kitu atuh buru tuluikeun sing tarik meh rame. Erna anu nempo Mirna jeung Riri ti kajauhan keur pareare omong langsung lumpat ngibrit ka warung Ciis. Ciis si Mirna jeung si Riri gelut gerak di jalan. Eueuh aya naonna meni sok ngasa solak wae untung jantung teh soplok. Soplok ngepasangkeun deui atuh, Cek. Sok ngabanyol di mana nak? Ayo atuh ngiring api hayu. Sadugina Iis jeung Erna di tempat Mirna jeung Riri pareare omong, Iis langsung wae misahkeun duanana. Geus maraneh teh tong sok garelut wae era ku batur. Da si Riri na ce nu ngamimitian. Maneh Mirna nu ngamimitian bejakeun sia ka salaki urang. Maraneh teh geus gede tong sok pasea era ku batur sok geura hampura-hampura. Embung da si Riri nu ka sebelah ge. Maneh pugu. Yuk maraneh bisi dibere cerik tah biwir teh meh teu babeldagan. Riri anu boga kasieun langsung mikeun leungeunna jang pasalam-salam jeung Mirna. Mirna anu nempo leungeun Riri langsung pasalam-salam. Hampura atuh abi geus bebeledagan. Sok geus tong garelut wae. Cek. Dua. Ku si Nyai mah. Iya teh nafanya nanti kieu. Cat gitu. Riri. Ari maneh ulah. Kelak. Maraneh teh tong sok garelut wae. Sok neang gosip itu patut. Bae abi ditinggalkeun. Salaki.